Cicing wae didinya juga lap baseuh gitu. Cicing wae ngalamun didinya juga lap baseuh. Pak Abi, jadi wati lu. Hujan oge geuning ieu teh pantesan tata di hareudang. Tapi asal nararanggung hujan teh ieu teh. Teh, kadieu atuh. Kadieu didinya we cicing didinya we jiga lap ieu, jiga lap garing we kadieu gerah. Ek naon nempokeun naon kadinya. Hujan kadieu. Lain hujan asa tararanggung ya. Hujan asa taranggung gede henteu, leutik henteu, taranggung sakieu teh. Yeuh. Lamun hujan keur kieu alus ngahayal. Hayal naon? Urang mah hayang beunghar euy. Sarua atuh sanu mung beunghar. Yeuh cicing. Didinya lamun aya lalaki geus kolot tapi beunghar. Erek milih nu mana ejeung lalaki anu kasep tapi ngajedog. Berarti teu usaha anu kasep teh. Henteu ngajedog we nu kono. Mending keneh anu kolot tapi beunghar ke oge bakal ieu anu kolot mah. Uyuhan. Hayang nu kolot tapi beunghar. Hah? Uyuhan. Kan jang urang ke ieu na warisana. Kumaha lamun didinya paeh ti heula? Heuh nya rugi ari kitu mah. Nya didinya karacunan keju kadaluarsa. Alusan kumaha atuh daripada nu kasep mah kondo. Yeun. Teu kudu neangan nu kasep, teu kudu neangan nu kolot, neangan mah anu daek usaha, anu daek gadag. Teu kudu dideula duitna, percuma loba duit oge lamun ngajejeg ka urang mah. Ge teh ngomongna teh kieu cenah. Sia tanpa aing bisa naon? Erek daek begitu-gitu. No. Atuh. Ayeuna sosokan hayang anu kolot, efek teh karacunan keju kadaluarsa. Ayeuna komo jeung nu daek usaha. Sarua alus sih daek usaha. Nincak hulu mah sarua tuh. Oh, aya nincak hulu. Nu daek usaha, daek berproses babarengan. Tah anu kitu nu neangan mah. Percuma